Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi dulur anu di lembur barayan di kota nu di mana wae ayana. Ieu simkuring bade baris nepangkeun alat musik di kiridu atanapi gongti gitu. Bahasa internasional nama gong ieu di kiridu gitu. Tapi di ieu mah di Sunda mah disebutna gongti wae lah, supados gampil gitu. Gongti ieu di aborigin awal nama di aborigin gitu, di ditu mah kanggo acara namanya meditasi ngamodit kiridu, terus nyampaikan pesan ku kiridu ku gongti ieu gitu. Tapi di urang mah ya nama jadi janten alat musik baik gitu. Ya abdi nembe meser karena beli gitu. Beli nate di Jember, Jawa Timur, pamit lepat sempat di Jawa di komunitas kiridu aya al namanya gelap deh lah mungkin dikasih di dina video. Yang nyobian alat musik wae naon wae itu nu sakirana aneh. Jadi kakara pesan minggu kemari baru kakara datangna 2 hari nunggu kepengker gitu. Tuh. Acara niupna cenah diri dulu teh acara niupna teh ditiup biasa, abi mah pake lame nu pinggir wae, nu pinggir ya di canak tiup. Beri tina hidung nyedot napas, perut iya oke nanti kadang tina perutnya dipaenkeun oke, mainkeun tina perut oke, cara main ieu teh ya mesker abi kurang langkung harga kurang lebihnya harga 150-an lah sareng ongkir gitu. Nya Tokopedia aya, di ieu aya, Bukalapak aya, tah gitu ieu ame langkung gampil gitu nyematnya. Gongti ieu didamelna tina abdi narosaros teh tina bahan kayu mahoni. Jadi kayu mahoni nu kulit kelundungan dipotong selebar ieu kan dibagi 2 deui. Ame we dipahat si dalamna teh dirapetkeun deui. Namanya we ieu diukir luarna gitu. Ya abi batikna teh batik model reggae rasta gitu, Jamaikaan lah reggae. Kos orainya res mate kos orai itu tur simple gitu. Suantana mah terang kumaha sorana keluarna gitu. Duka tina nada D, duka B, duka pis gitu nada teh. Tak can dicobian bikin niupna meureun gitu. Nami diajar keneh diupan ieu teh niup gongti teh. Abi kamari dina video nu sebelumna ngadamel tina bahan bambu hideung eta ukuran semeter 50. Tah hayang nyobian tina kayu kos ieu ngandet tiasa gitu da aya gantu-gantu halatna jadi we meser heula gitu. Kayak orang cobian kumaha suantana ieu di kiridu teh nyaring berat apa henteuna gitu. Ai ditinggal tina ukuran mah juga rada eungap gitu, rada berat mun kurang ngeplos abi meureun teu tiasa niupna oge. Alit da ieu na lingkaran diameter dalamna bulatna gitu. Langsung we mun ke orang cek sound kumaha sorana suantana gitu. Simple.
sih dina ukuran sakieu mah gitu. Kan amar resepna teh nu sorana teh rada nyaring, jadi rada cepreng gitu sorana teh. Buhan ieu mah tina kayu ongkoh meureun, terus panjang lagi aya semeteran meureun ieu lamun dipanjangkeun teh, lamun dilepas teh aya semeteran lah, ukuran semeter. Ieu lebar kana lebar 40 lebih lah, 50-an ya, 50 kali 50. Sebut beratnya berat itu berat itu sedang itu hampang, fleksibel, simpel lah gitu. Lamun makalangan manggung di mana wae teh kan manggung tinggal nyepeng mic atau nempelkeun mic di dieu cantum kieu we gitu. Yang panjang mah disimpan di bawah apa kumaha aya alatna gitu. Alhamdulillah terus gaduh we nama gitu. Mau penasaran deui, ngobatan kepanasaran ieu teh dulur. Gomti gitu, di kiri tuh gitu hayang ningali lebetna gitu di keluarna. Jadi niup gomti teh tapi make lame bibir nu sabelah gitu. Gitu. Jadi bibir ieu keluar, ieu tos napas teh aya angin nyedot deui tina hidungna muter we terus itu eureun-eureun. Abi masih masih belajar keneh gitu dina diri dulu teh. Sok atuh urang cobian we mah rada lami ngamainkeunna gitu. Pas wae kumaha teh nya.
Ngaku ge baraya itu nyekong ti mah bibir beren pertama masa baru gitu sobadal tapi yang belajar kan ya bukan alit meureun asa berat ya teh kaluarna teh soalna teh teu nyaring gitu kurang ageng buka ukuran atau sekian meureun kudu mesen di rada ageng. Tapi alhamdulillah lumayan ringan oke. Nah iya terus meureun cekap lah kali sakitu anu dipihatur sing kuring pengenalan mengenal dah ilmu video sakadaek atur nonton gitu terus sakitu anu diatur sampurasun.